langsing euy gendut kieu tapi kumaha nih carana? Ya gampang atuh not olahraga we sing rajin maneh teh. Enggeus olahraga mah le, ngan urang teh nu teu bisa mah nahan dahar wae euy. Nya teu naon not ari barang dahar wae mah. Oh, jadi mun hayang langsing menang mun barang dahar wae. Nya teu naon not barang dahar wae mah. Ngan asal ulah ditelag goblok. Lalu teu otak kabukon. Cik pangwakeun kopi ka dieu, tapi ulah lila si dikepret ku aing si teh goblok. Sia teh apal aing saha goblok? Henteu, aing mah teu apal. Aing teh jawara manglayang sia goblok. Sombong goblok jadi jawara oge. Apa teu sia aing saha? Teuing, ai sia saha goblok? Alhamdulillah anjing teu apaleun aing saha aing. Kulo ruas aing aing. Balik. Ari didinya teh gawe. Enggeus kunaon kitu le? Kieu naon pan urang teh sila teh gawe. Urang bisa teh melu gawe di tempat didinya. Waduh, geus kolot kieu mah hese atuh le. Bae atuh not bagian naon we, yang penting mah gawe urang mah. Bisa wae sih, ngan kudu boga pengalaman. Ai pengalaman boga not. Emang bagian naon not gawena not? Paling gawena di bagian lapangan. Aya teh maneh pengalaman di lapangan. Alhamdulillah not, ai bagian lapangan mah urang boga pengalaman. Gawe naon kitu? Ngarit not di lapangan, lila pengalaman not. Pak, Naon mana di kurang tengah balas wae? Ya nya duanya mun dek ngachat ka urang make assalamualaikum lain PPP-an atuh sia. Ya, dengekeun Pak, ngaPPP mah menang. Dia tempo baju orang bacana. Tuh Pak tinggali ngepe boleh, tapi Naon dari maneh? ngewe jangan tuh tinggali baju aing halus Pak. Ai teh lain alus-alus ini mah ieu nya modeunya jeung aing teh sia goblok. Naon teh mah teh tong mesum jeung jelema teh. Balik ka ditu. Mana nih? Jar, kemana Jar nih ngaki dikit tuh? Iya le, reka dokter. Oh, reka dokter, kadeu lah bija. Enak le. Tadi kira diukur tuh, nang tuh ngewa. Enak atuh le, urang teh reka dokter kaburu tutup. Arija gering naon reka dokter? Perasaan mah sehat-sehat wae ja teh. Aduh, kumahanya ngomong nage era. Era kunaon Rija? Make jeung ngarasa galak kos kasawa didinya mah. Heeh, urang teh era bisi batur nyarahun. Ja, bisa era mah harewaskeun ka urang naon cek penyakitna. Sok naon ja cik harewaskeun naon? Heeh, penyakit urang hitutna pales. Kielo. Pak, ari bapak penting keran ungked-ungkedan yang si emak. Naon jang? Sia naon aing? Henteu, saliwat we katingali bapak keur ungked-ungkedan. Gandeng jang, tong loba ngomong. Lain hayang adi maneh teh. Jang, ayo maneh naonan. Cicing Pak, kan bapak teh lain hayang motor deui, ieu mah hadian motorna. Mot, nuju naon? Ah, nuju nyantai we. Mot, kersa teh janten kaboga Japar. Halim aja par. Oh, mun atuh da bieu mung naroskeun hungkul. Sini Pak kunaon euy? Pak, kunaon mah jiga nu parusin kitu? Aduh, aing teh geus bosen syuting, hayang neangan gawe. Oh, geus we atuh gawe jeung urang tuh Pak. Gawe naon nih mana nih? Gawe jadi pura-pura pamajikan urang daek teh Pak.
Sia we jadi pamajikan mana terus mun urang dikitu, terus dikitu. Nya baik atuh Pak, da pura-pura atuh, pura-pura asuh. Goblok sia teh. Mana nganggap urang naon awewe naon ha sia mah. Ana mikir bisa ku pintu sih teh. Ya kan itu balik ka papa mana kan itu. Iya. Mak, nah mana kamari pas bobogohan si Japar kakak ngajorowok anu lain-lain jadilah orang teh bingung. Heeh, nya eta urangnya bingung soalnya si Japar nyabak susu urang. Kan orang teh geus ngabejaan ka maneh. Lamun misalkan si Japar nyabak susu maneh ngajorowok buah. Terus lamun nyabak pimping maneh ngajorowok jambu air. Terus terakhir lamun misalkan si Japar nyabak bobogohan maneh ngajorowok gedang. Nya masalahnya si Japar teh nyabak kabehanana jadi urang teh lieur kudu ngajorowok naon. Beleguk maneh mah tinggal ngajorowok rujak. Itu ari maneh. Ya tuh, hujan. Mat, keur naon? Biasa we nuju ngentepkeun suluh. Berarti maneh nganggur atuh teu gawenya. Nya teu gawe. Maneh hayang boga pagawean belum? Nya hayang atuh saha nu embung boga pagawean mah. Bener Mot maneh hayang gawe? Nya bener atuh le. Tah, mun maneh hayang gawe, urang panengkeun pagawean ku maneh. Jadi maneh hayang gawe Mot. Sugan teh bener we dak mere pagawean. Goblok. Mantap. Aja apar. Mang Bule aya? Oh, teu aya Mang Bule mah. Emang nuju ka mana Mang Bulena? Teu aya, teu nuju ka warung Mang Bule mah. Antosan we sakedapnya. Oh nyatu. Bare ngopi atuh. Ah moal tara ngopi abi mah. Atau napi bade pandamel teu susu. Ah tos gaduh susu mah Mang Japar. Bab, apa teh kabawa urang anyar? Apa? Emang mau naon gitu? Heeh, manehna boga kebiasaan anu aneh sia. Kebiasaan anu aneh kumaha, Fa? Tah kebiasaan nya sok ngagerakeun tangan tak kikian tah. Tah. Ya bae atuh datang ngaruh ieu. Tengah kumaha maneh ieu nya ngagerakeun sok di nu bobogan urang ieu maneh. Kabogo manehna nu mesum eta mah terus manehna kangeunahan beleguk sia mah. Heuh, naon betul gitu.